kaopat Gusti Nakula kalimana Sadewa. Sadewa mana dawala? Tah teu kenging sasauran agan boa agan lumayan. Bisa jadi dawala bisa jadi. Heuh maneh. Aing teh terus. Terus tolak. Tah. Ieu mah zaman baheula ieu. Ari Gusti Prabu Yudhistira Bima Arjuna leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ieu baheula ieu. Terus yang cicing terus yang ya. Cicing sia. Ta ari eta anu tilu teh aya. Ku teu ayana eta anu tilu ai Prabu Yudhistira teh kagungan putra pameget lalaki jaluna. Montong di babad adu blegug. Cicing panyawah membisi dicabut garapan cicing. Buat cepot lumayan. Bisa jadi deuleu dawala. Heuh jeung maneh. Ente terus. Tak kumaha ieu. Ai eta putrana teh Raden Pancawala kakasihna. Teu aya deui maksudna teh milarian ramana anu tilu. Ngan eta nagara Amarta teh diwakilkeun ka saderekna kakasihna teh Prabu Bantara Kresna. Prabu Bantara Kresna baheula ieu mah sanes ayeuna punten ieu. Terus dawala terus. Tah miwah Nakula jeung Sadewa tah adina anu dua teh milu ngawakilan eta di nagara Amarta jeung Prabu Bantara Kresna. Si monyong Prabu Bantara geus sakalian Prabu Bantara Awi. Takuha ieu eta murang kalih teh maot di satengahing alas pringgadingat sala ngan maotna eta teh aya nu maehan. Margi genggerongna teh tobros. Dirojok genggerongna ku peso. Jos we kitu tah. Nanging duka saha teh nu maehanna teh ngan eta layon teh aya nu menakan ku putrana Arya Bemo teh kakasihna Raden Gotot Koco. Waduh. Gotot Koco. Cicing sia. Bae. Bener. Tah, ai eta Gotot Koco teh teras nyanak layon ka Prabu Bantara Kresna teh kawakil Prabu Yudhistira anu ngancik di kursi kerajaan di negara Amarta. Anu ngajabat tah di Canaka Karaton teh aya tamu ti Astina baheula ieu. Ai kakasihna teh Dorna. Ngan baheula teh eta Dorna teh baheula ieu. Leungeunna teh kempreng kitu irungna bengkung, sukuna nya kitu. Nya tah jiga manuk jantung we kitu. Be, lamun lain segina dongeng sia kuaing meureun teu diwajak mah kuaing. Nya punten nya sanes Dorna ayeuna dan nu ayeuna mah kempreng geuning nu baheula mah kempreng. Ulah kasih. Si monyo. Tak kitu ieu. Tah eta murang kalih teh teu aya nu ngaku kalayan ditudingkeun pisan langsung tak ka eta Gatotkaca. Yen anu maehan teh yakin Gatotkaca abus kana istilah Purkuntu kalitungu ular gagak kalitungu klengit bangsat aya paling. Cocok cicing buah maneh nu maehan teh. Ha terus. Tah nya kulantaran sadayana pagusten harita teh baheula ieu. Prabu Bantara Kresna Nakula Sadewa jeung tamu teh bingung naha saha anu maehanana. Nya aya katerangan ai Bantara Kresna teh baheula ieu kagungan hiji pusaka anu disebutna teh pusaka Kemang Cangkok Wijaya Kesemek Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Ai wateke. Ai wateke teh naon monyong? Cicing. Cicing sia teh kumaha? Ieu teh. Aing ngapang kejuh ngajago pisan euy. Demi Allah aing teu ngeunah digebuk pokona euy. Teu ngeunah we. Ngomong we sia. Cicing. Cicing sia. Cicing, kumaha lamun dituding urang nu maehan? Ai wateke.
pok dipok deui atuh wateke. Watekna eta pusaka teh bisa nyageurkeun kana anu paeh anu can pastina. Nya eta budak teh Pancawala diubaran taku Kemang Cangkok Wijaya Kesemak teh. Jangira tangi tah nya ditaros di mana parantos damang eta murang kalih teh. Lajeng ditaros saha nu maehan sareng urang mana? Rupina sae kitu ti abdi wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak itu diantawisna baik kresna asa kasiniran ku kecapna dawala. Bingah anu teh papadana dawala bagja tinemenan poekeun kaula teh tadi. Yakin kaula boga pusaka urang cageurkeun kaya. Nanging pinasti Yaya Rata anu parantos ngeleket teh tuurna teu kiat nandangan pingsan sarita tumah. Ai kunaon ieu budak? Udang. Aluh, ampun Maha Guru. Cicing jempe. Cicing, kade puter lidah mah jeung emang hayanya udah. Nepi ka mana hayanya ho? Tenang. Lajeng Sang Nalendra ngungkulaken pusaka Kemang Cangkok Wijaya Kesemak Kemang Cangkok Wijaya. Raden Pancawala jangira tangi lilir merbangunan ngimpen sare ngalinungan. Lilir merbangunan ngimpen sare ngalinuran. Yang ngalinuran. Aduh, Pancawala anak gua. Pancawala anak Mang Bager ieu, Mang. Sadaya-daya wa Kakang Pancawala Iraji Gatot Kaca. Gusti nuhun Gusti. Alus ling dongeng teh monyong. Diabuskeun ku aing ka pemancar. Mata dongeng teh mangpaat. Mangpaat abuskeun ka pemancar Aji Dolacis. Kasep Pancawala sadaya-daya wa ti mana wae Kasep. Maksud milarian Kangjeng Rama geningan ieu Kangjeng Rama Paman Arya ini aku Pancawala ke kadih heula Kasep kadih heula anak gua milarian tuang Kangjeng Rama ua oh Kangjeng Rama Paman miwah Kangjeng Rama Prabu penak anu mawi henteu kusaha hidup dugi Kang Masing Pati tu makaning pelaya numawi putra teh penak sareng Eyang Komayana di Astina ya singkil aing di dieu singkil rame aing nya ada wani aing mah lah rame sia sareng saha sareng Eyang ti Sokalima disarengan ku hiji jalma jangkung gede numutkeun katerangan ti manehanana eta teh Prabu Durgalapati Prabu Anom miwah wa Jayarata oge wa Aswatama di kumaha hidup numawi kulantaran Eyang Guru maksudna sareng eta Durgalapati bade ngarebut kalungguhan nagara Amarta ku putra teh dibaledog ti katebihannya putra kapenak pertemahna putra dikepung wakul buaya mangap dugi ka dipaehanana ku Jayarata. Aduh ampun Pancawala anak gua Kakang Pancawala Ayi Gatot Kaca nyaan kitu teu pino kurang ajar kaca tenang kana ku abdi lah rame jeung abdi di dieu ke dawala ulah kabur kuasih dawala tenanglah Pak Pahling Pak dompet abuskeun Pak buru-buru geuskeun abdi rek gelut geus heubeul abdi can ngeulan jelema lah bina-bina teuing modar ku aing sia dihajar ku aing buset pisan euy naon buset teh buset naon heuh paragi mungkus ketan nu beminah sama tuh ku hayu tak geningan kitu mah
Resi Komayana miwah Rai Arya Bima oge Kang Rai Jayarata kuha ieu yakin kulantaran ieu negara hukum yakin anjeun bakal dihukuman dina waktu ieu ya cocok jang sugan teh ulun ngadengekeun kana sidang ieu dulu para parjurit ngadengekeun para parjurit nya para pelaku ngadengekeun ngaronyok euy keke Mang bakal dihukuman gantung. Leres paman. Naon sababna? Sabab hakim geus nangtukeun tiap-tiap aya kejadian teu bisa jadi tanpa sabab. Kapan margina mamaehan jelema? Nah saha nu dipaehan? Saha nu dipaehan? Kapan ieu pan sawala paman? Har ari anger. Masina jelema bodoh mang teh. Mang dek naroskeun ka anger batara. Satiap-tiap jelema nu dipaehan kumaha? Nya kudu pae geuningan tah hirup. Sok dek nyeun hukuman naon ka Mang? Mang bisa so teh dihukuman di mana Mang maehan jelema. Jeung aya buktina mayit. Mana buktina mayit? Pinter Komayana. Ah nya ta. Hayang teuing sia panggih di deukeut balong ku aing. Dek di kumaha Kang? Ha? Dek di kumaha? Dek diluluh ku dek jelas demi Allah sumpahna ge. Iya. Jeung bata we. Coba dek kumaha? Sok puter lidah jeung Mang Hayang. Bisa so teh Mang dihukuman kudu aya fakta. Naon faktana? Cenah maehan jelema, mana mayitna? Kapan eta pancawala hirup? Dan nu dipaehan mah paeh biasana ge. Edan pisan. Nanging barang saweki mal wacana sapraptane pun Prabu Bayusuta Dewati Nagara Ujung Maruta ingkang bakal ngiwat pusaka layang Jamus Kalimusara. Wong kraton pangapunten ieu kula Bayusuta. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan siumang gulingan ngana. Kula sarewa kaula nun kula gat-gaca geuning aya tamu saha ieu ti mana panglingihan naon maksud saha har murid Mang geuningan ieu kasep ke ulah nyaritakeun murid Mang kalau teu boga guru kitu salah deuleu mun ieu panon abong nya geus kolot pasti eraeun euy nya eraeun Dorma mantap wayau nah sia make nyurakan asa jingga bae saha ti mana naon maksud anu mawi kaula teh ti nagara Ujung Maruta dupi kakasih ngaran kaula teh Prabu Bayusuta Dewa ti Ujung Maruta dupi maksud jeung tujuan kaula teh sategesna boga pipamajikaneun aing ngaranna teh Arimi. Wah cicing ngaca tenang da manyingkah tenang. Dibanting ku Pudawa ke tenang geuning gan ku abdihan tewakan selaw abdi bade keluar janji keluar tinggal cecekolanana ku dewek jeung dorna sakalian intip ku dewek teh selaw santai ai kitu kumaha tak ku hal ieu aya ta Arimi teh bisa dikawin ku kaula tapi Arimi aya pamenta nyatana munut layang Jamus Kalimusara cek katerangan ti Arimi eta pusaka teh ayana teh di Nagara Amarta anu kagunganana Prabu Yudhistira ku hal ieu kaula teh bade tumaros dupi prajang Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira teh anu mana anu mawi dina waktu ieu teh Prabu Yudhistira teh kelingitan pelbih ilang tanpa krana ngaleos tanpa priwas ini tanpa pamit nyingkah tanpa bimakrama malihan diserangan kurayina ku anjeun kakasihna Arya Bima sareng Arjuna ka mana hidup ka atuh kumaha dina waktu ieu nah saha nu ngarajaan nya memang kaula wakilna boa di PHP-keun ka anjeun eta pusaka
pilih selira teh acan uninga saderek Bayu Sutadewa leres eta pusaka teh diwiatkeun ka rayina ka Bima. Di mana ada Bima? Eta di pangkereun selira. Oh iya Bima. Inggih. Bener pusaka di anjeun? Memang. Kumaha lamun dipenta ku kaula? Edan binatang. Dipayahan siap wae. Bujing hingga dipenta adalah dibeli ku aing mau dibikin. Kumaha? Mau dibikin. Bener mau dibiasakeun? Mau bisa. Kumaha bakal ngayakeun paksaan kalau kanjeun? Urang aja dipayahan ku aing. Coba orang pada koleng pati dipasrahkeun salamet dipasrahkeun ancur urang di kukula. Kumaha kresna? Oh saderek nyangakeun eta we paksa ku salira nyatana Rai Bima. Coba Bima dipasrahkeun moal? Moal bisa. Coba orang pada begalan pati jeung kula. Ayo pada keluar cik aing. Gatot kaca anak gua. Cicing ulah mantuan keun tanggung jawab gua. Cing percaya kawa ieu teh sabenerna lain bapak hidup asli tapi jurik anu nyiluri setan supaya bakal ona newone keun cenah oko pikiran pati anu alun. Ayo Bima kade kasep Bima kade. Hei. Ayo astraji enggak Astaji butuh mana ieu sendal kami weteuh keneh kasep. Entong make jeung ngolo belegug. Ku aing sileng dik dibabuk. Ayo. Astaji ampun Astaji ayo. Aswatama ieu kami disiksa ku si Astaji Aswatama ayo. Daun amat teh. Ieu tinggal si Astaji nyiksa ngagugusur ngajak ka balong kasep ayo. Kurang ajar Astaji Montong ngomong Aswatama. Mana hene bakal dibabuk ku dewek. Kurang ajar sia. Sok deui sia. Sok mana. Uluh, dia lo sejeng wajah. Binatang. Edan. Maju. Coba soparan tidak. Ngaran kalau Bayu Sutadewa. Puntang tek dipun banting binatang. Jang. Kunjungilah. Beramai-ramailah. Tongtonilah. Di alun-alun aya patutunggalan gelut. Gelut antawis Bayu Sutadewa. Jeung Brotoseno. Kulan. Apa gue di karcis? Karcisna. Kolot 1000. Budak 2500. Hai budak mah pigedeun. Kolot mah sakedeung ge di ruang. Penasti kersakyang tumampara. Prabu Bayu Sutadewa dipun buntang dipun banting nanging kiat anu teh apa padana watek wantos sakti mandraguna punya apa. Barang Bima mamalihan dipun jamak dening Bayu Sutadewa. Hingga leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana dadia Arya Saguni anu malih warni ngajadikeun Durgalapati tadi. Nyatana kingkang bakal ngarebut Nagara Marta. Aduh, silakan. Kakang tua kaula kapangit. Kadiekeun layang jamus keur mesada. Jangakeun satria ampun jangakeun ilayang jamus keur mesada. Saha kakasih ngaran kalau Bayu Sutadewa. Gatot Kaca anak gua Timbalan gua menta supaya ditewak Arya Sakuni, Dorna, Aswatama jeung Jarata. Coba menta supaya abuskeun kana obag heula anak. Ayo. Rengseng Gatot Kaca. Timbalan atus. Menta supaya penta itulah yang jamus kana musada ku hidup ka Bayu Sutadewa. Timbalan. Sadrik Bayu Sutadewa kaula geuning kenging ku selira eta pusaka bener kumaha pami rironan ku kaula eta pusaka kalayan kadiekeun inung kaula di mana ayeuna. Oh ieu teh Gatot Kaca. Memang. Oh atuh anak kaula lamun kitu carana.
Uang ajar di mana Kang Ibu? Sabenerna ieu inung anjeun ayeuna kantong hikmat keluar. Dipasrahkeun moal. Moal bisa. Nuhun dipasrahkeun bakal nyen tinakan ku kaulaina. Coba urang pada kopet hang pati. Rekata Sang Nalendra Prabu Batra Kresna lajeng nyanak pusaka senjata sakra udaksana. Awas ieu oleh-oleh ti nagara Dwarawati senjata sakra. Sumeredan banting binantingan antawis Bayu Suta Dewa miwah Raden Gautkaca. Hingga senjata sakra udaksana nyasar datang guha gerba Prabu Bayu Suta Dewa lengitan pelbik ilang tanpa kerana dadia Arya Bima Pandawa Kanura. Kalayan Patih Dharma Sakti anu ngansik-nya susumping palih katuhu. Dadia Prabu Yudhistira miwah dina susumping palih Kensa Senapati Partawisesa ngagajileng dadia panangah Arjuna aing Adipati. Bima kadangakan Inggih Kakang haku ciriteng. Waduh, ama geuning teh ama panginten atuh maksad nyana Kang jeung Ibu ti nagara Pingganani. Inggih, buag jatuh. Naon atuh maksad? Yai Yudhistira, naon maksad? Anu mawi kapan kaula teh kaisalan ieu pusaka layang jamu sekali musada geuningan. Ieu teh urang astina anu maling nyatana sakuni mangga kempel mah.
milarian layang jamu sekali musada tuh dugi kaina tiasa sapa menutkin uluran sapa nejatina kanannya tanah dipaling ku urang-urang Kurawa nyatana ku Arya Sakuni leres kaulanun kaca gini eta tuang ibu dedeh teh Gatot Kaca anak ibu kabina-bina teh kasebagja dina waktu ayeuna pusaka layang jamu sekali musada ka penak deui bageus imalan ibu teu sangka euy dewek balewat tangan maka jeung sidang sagala tapi untung Iya. kebagian anak heeh matak ulah diuk dina nyiru oge kitu dalam heeh atus lajeng rai ku ayana ieu kajadian urang-urang Kurawa diantawisna resiko mayana Arya Sakuni Jayarata oge aswatama sami dina waktu sini teh kaobag teu pino tak wahayi geningan rengsana perjuangan teh teu cukup ngan ku urang wungku tapi gening dibantoskeun ku rakyat nyatana Kakang Semar Astadinga Dewala jadi yakin atuh tiasa nangahiji antawis persatuan sareng kesatuan dina waktu ieu aya dina kalancaran oge mudah-mudahan ulah dugi ka aya deui kajadian anu sarupi kieu oge urang sami-sami namprakeun kiwa kalayan tengen pandangan negerakeun rasa syukur ka Gusti anu kagungan abdi sadaya dilantaran urang parantos rengse tina kajadian-kajadian anu bakal nyilakakeun ka urang sadayana kayan dina waktu ieu aya dina kaslametan inggih di malam sajengna atuh meuli kana pancakaki mapaekan riwayat nyuk cirukan galur timuna hiburan wayang golek ieu atanapi perantawisan kaset mudah-mudahan perusahaan SP Recording aya dina penang tayangan Gusti anu kagungan kalayan tetap jaya rupina ti rombongan Giri Harja 3 mung duwi ka dieu urang pungkas ku Kemang tinetik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka